kasana alam urang teh justru pun tan ibunya nyimpang sakedik Sayyidina Abu Bakar teh Sayyidina Abu Bakar wa Allah Sayyidina Umar anjeun teh ahli tahajud anjeun maca Quran hafal Quran sahabat Nabi bahkan dijamin ku Kangjeng Rasul 10 jami anu lebet ka surga sahabat di antara Sayyidina Umar nalika kaimpenkeun ku sahabatna geuningan Sayyidina Umar numukakeun pintu rahmat Allah teh sanes ku ibadahna sanes ku perang fisabilillahna tapi naon ku nyaah ka manuk kepada ka manuk murang kali nuju ameng manuk kan geus manuk murai geus manuk anis datang usum harita mah manuk piit teh biasa mengkolai jerat pangaos ayeuna sabaraha eta manuk piit paling oge 2000 pan mun ayeuna pangaos teh paling awis 5000 jeung kandangna dipeser ku Umar jang kadiekeun eta manuk urang beuli ku bapak dipeser dilepaskeun sing horeng numukakeun pintu rahmatna Allah teh eta manuk eta punya ka manuk komo deui tah ieu mimba bil aulad tina bab utamana komo deui ka jalmi maka teu kenging aya jalmi anu dihina urang sadayana teh lamun urang jalmi ninggal jalmi awon ulah ninggal ka awon jalmina tapi ninggal ka awonanana lamun ninggal jalmina sadayana bakal awon tapi lamun ninggal ka awonanana bae ungkul doakeun we cenah sae jalmi tara salat tong dijauhan jalmi mabok wae tong dijauhan da urang mah teu ngewa ka jelemana tapi ngewa ka kalakuanana kumaha carana doakeun ku urang cenah kalakuanna leungit eta da moal ngewa ka jelemana lamun jalmi geus ngewa ka jelemana kabehanana bakal dipikang ngewana indungna dipikang ngewa tong kawin jeung jelema eta budak teh budak bregong eta mah turunanana disangkut pautkeun tong kawin si awewe eta mah bapana ge tukang baheulana tuh gitu. Jadi katurunanana nah beut ngewa teh katurunanana nu boga salah mah bapana jadi ngewa katurunanana sampean urang ninggalna ngewana ka jalmi saya mah kana amalna kana pagaweanana upami urang ngewa kana padamelanana doakeun Gusti murang jalmi abdi datang abdi teh tara salat Gusti sing enggal salat Gusti ieu tetangga abdi teh tara ka majlis sing enggal angkat ka majlis begitu pan eta teh ibu ku ajengan teh diajarkeun ngan urang teu apal ibu osok yasinan osok malam naon teh malam Jumaah sek ajengan cenah tiap malam Jumaah Allah masihan ngawidian ahli kubur sumping ka mana ka pintu kana pantok bumi urang ngantosan naon ngantosan doa ti ahli waris lamun teh ngadoakeun cenah di bumi teh maka naon wih teh nangis eta teh nu main nu yasinan teh punten sanes di masjid hungkul di bumi naon pan datang lagi ka imah nah di sana oge ka bumi jadi almarhum teh sumping teh ka bumi nya di bumi ongko di masjid ongko gitu tapi utamikeun dia di bumi nyasankeun atas tawasul di masjid di bumi kedah aya da sumping nage ka pantok luhureun pantok bumi gitu tapi ngadoakeun teh sanes hungkul kanu maot lahir tapi kanu maot batina hirup keneh jelema eta teh tapi da geus paeh hatena mah eta teh dina Yasin sadayana teh nu maot dohirna nyata maot asli didoakeun